carogena seupang mitelepat Arjuna bareng kadangku bragal bawati sami nuju kaedanan ku Arjuna Bingah Amarwata Suta Bingah Amarwata Suta Ya Bingah Amarwata Suta bingah kakak kiri-kiri denira abidan bingah nak kagiri-giri kagiri kiri mapak Yuda hingalaga Ari margi nuju sami rayina ge kaedanan da cinta teh sanes lalaki wungkul awewe ge sami Rakana mika cinta ka Subadra airayina kaedanan ku Arjuna aya warta seungit tanpa minyak upami kitu mah tusa kahoyong sareng rayi panjenengan nanaon sampean bati moal gaduh caroge upami sanes kanu kasep Kakang Arjuna pangkasepna sadunya pangseungitna sadunya anu heman tur dari anu jangjina satya nganukurannya ijing sia waduh hatereg bisa pakaleng-kaleng jeung anjeun waduh hate teu sabar hayang silik pagegep-gegep jeung anjeun ngan setik kanyakan lamun tapung dicarek ku salaki dasar kudu kanyakoan horeng sok galak timur cici tak ayeuna lamun kitu urang babarengan ini akang dek maksa Subadra supaya bogoh rayi panjenengan bade maksa supaya Arjuna cinta cing kumaha carana supaya Arjuna kabongroy ku kaula aya pelet tapi kedah ngange logika kieu we Gusti mah diuk aing diuk ratu sila aing sila pandita huru ngempurna ning kubung-kubung herangakeun celang leres tanging medal pangsedaan Siti Khadijah aing Khadijahna didinya Muhammadna lamun teu nurut didinya Muhammad aing dek nuturkeun Muhammad kitu tong alasan lah urang mah ka awewe tara main pelet-pelet perkosa engkereuna pan geuseuna hayang dikawin biayana murah
hayu urang paparengan ini akang dek ngalamar Subatra Rayu panjenengan bade ngalamar Arjuna urus atur di jalan negara udi nganyusun udi ngaberes tuturkan akang Bangga Gusti cing hasil damel supaya Arjuna kabitaeun Gusti ulah rab-rab rib-rib teuing atuh para Arjuna mah lemes sasauran unak usukna lareskeun lamun ditanya anu mawi abdi dongkap mun Arjuna nanya upami saur Gusti Arjuna nya angkat tabuh sabaraha cobi Gusti ngawaleng teu apa ta ieu mah nya pangagung teu apa kana basa sorangan lamun aya nu naros angkat tabuh sabaraha mios tabuh dua di mana panglingihan teh lembur matuh dayeuh maneh banyar kangarang panglayungan tempat midang ti kapungkur abdi teh ti Nagra mangawe perkawis cintana mah geuning Gusti sok kahaliringan kuring tepung jeung manehna ebre sagala rupana kuring bareng jeung manehna hese dipisahkeunana silih simeuh ku kadeudeung silih pentang dak dukanya na abdi kudu kumaha da pugu aya nu boga nyata kaula mah teu bisa harurang hariring ngerakeun wano jadi urang teh da eta diajarna kanu batur wae anu biasa we geuning Gusti sanos bari gancang oge nyari moal beunang di ubaran negara serak ketalak tilu sakalian hanteu buku boga salaki tulaling boga rasa taieuan ada nyari teh deui aduh ieu tega teh deui nyeri moal beunang mingas da kabisana patokanana eta wae atuh kapaksa kalau dek ngayakeun sirap tenung Arjuna bakal dirawuh dibawa ka dieu oh biang cobi Gusti mapa tong gitu atuh Arjuna sieunneun cobi eta imi teh tos ageng temongkeun keagungan imit supaya Arjuna kabeh oh Kakang Arjuna anu kasep ka letak gitu aya Arjuna teh leutik na kabitaeun de tembongan bujur sagede joblang nah awang make hayang dileutikeun bujur geus we gitu ayo adi urang sewang
sungsang minangka pamuka lawang wayang nu jadi perlambang hirupna urang nu dipedar ku kidalang-kidalang nu ngahalang-halang lain urang kagungan nu mahawana dangding dipiriku gening kuring nu ngahaliring haliring lain nu kuring kagungan nu mahaweni barang peting tangtu nyanding asa urang sadaya reli asa sadaya areli barang peting nyanding asa sadaya areli daya areli tok gunung kelir aling-aling Gusti wong wayangan maring dalang murba maring wayang gunung kelir aling-aling Gusti aling wong ngawayang ya wong wayang wayang anut maring dalang murba maring wayang kelireh kayu awan sawit siga data nira kawinani gentos kang windur sita kocap pawontening tapal bates amarta Raden Gatotkaca sampun kuntur saking ingkang ibu kusumaning Ayu Ratna Dewi Wara Arimi kendel satengah marga panindake Raden Gatotkaca iri kata sang Gatotkaca wiyang manah karya sang nata matu gagal elit si mamuli iri kata sang Gatotkaca wiyang manah karya sang nata matu gagat elit si mamuli si mamuli nira mapak yuda
hingalaga patepan sono Medana pangeran putra Paningka Lirtaka Sitra Temurun Di Jomantara Busana yang karone Keno kira Lira maskara Panyusna kuning pramira Jadi benteng nagara Perawana nu jadi kanta Darahnya aku semayuda Satria nu Dewi Suda Dadak pangadak sembada Pasamana sekot jangwanda Anu bisa dikawira Paning kahir gagah setra Patapama di panggung Gatot gajah gandani gandani Bebenteng Amaratapura Bebenteng Sokopati jiwa raga Sanajan dugi kapati Sokopati jiwa raga Sanajan dugi kapati Gatot gajah pringgandani Putrana Dewi Arimbi Siliasi sarang jami Antara pairi Gatot gajah pinggandani Putrana Bratasena Runtut raup sarang jami Ulare pasyaki Lampah Raden Gatot Gajah Wani anggur Wani anggur Jiwa-jiwa raga Gatot kecapring gandani Benteng Amaratapura Sokopati Sokopati jiwa raga
putra Baratasen Silih asih bangsa sama Tara osok pasalia Lampah Raden Gatot Kaca Wani ancur jiwa raga bela negeri Kamarta Gatot Kaca nu prakasa alus wanda ninggang rasa istru satria utama ngabelaan negarana istru satria utama ngabelaan negarana di negara dulu tekan pemuda anggaran bangsa berkepentingan negara negara Maratapura anu adil bijaksana anu adil bijaksana rakyatna samiyatuhu rakyatna samiyatuhu kana saur napupuhu pemuda zaman ayeuna tanggung jawab negara pemuda jiwa pahlawan geningan mah karena ruskeun dapang ngamumule kesenian lain ukur reresapan ngandung maksud jeung tujuan mempertinggi kabudayaan urang nagra mempertinggi kabudayaan seniwati jeung seniman boga tekad anu pasti atos jadi kewajiban ngajarakeun ajen rempuk cukup arisa uyuna jembat turman silih-silih omeang hari jeung kudu mah silih-silih haragaan pasukan nagra jeung kudu silih hargaan nyadiri masing cari ngeci ari mangkaeling berang-berang peti ulah kajojonan tayang salira kena di api
salir geda di api Orang elingi witan bangku Dirukma kamalina Nakuda Temake aturan geningan Sagala Raja pikiran Palurah ari ngahaturkeun iya lagu tepang sono patepa di wengi ieu ibu patepa di wengi Ibu Ulis ada ngahaturkeun tepang sono kasanggakeun nyanggakeun dilama kasono patapa dipanggung seni iya lagu tepang sono tepang mah di wengi ieu nyanggakeun dilama kasono patapang di wengi ieu bangga urang sasarengan Pak Ulis wajah lakon seni kagungan kesenian tuturunan sunasa wawatah iri kata sang gatot gacawian mana heria sanata metu geget elit simamuli iri kata sang gatot gacawian mana heria sanata metu geget elit simamuli mapak yudaking ngalaga denira turun ka sorang yuda Gatot Kaca sampun kundul saking ingkang ibu kendal satengahing marga engang raksuk busana sang sarwa jimat sang sarwa kaperjulitan busana murup susun tiga suping mas neka kananga ginubah sureng pati gelumping kasinap diturang kasanggaing pramukan sing gelung rineka galudra mungkul Cindung tali udawala ulur-ulur naga ngerangah kampus sutra jingga wilis rineka alas-alasan jamang susun noro caping basunanda kuasane udan tentan kaudanan panas wonten kapanasan Cindung tali udawala ulur-ulur ngake trumpah maduka cermat watake bisa mabur tanpa lalu lancingan cinte biru tinulis uncal wastra uncal kancana ngagem kreaan takusumah watake ora anak kegaman kang tubama nepak bau mancal kadehane long melesat mabur
dumugi wonten ing Giri Pitra Giri gunung Pitra pucuking gogodongan nami mapakan pucuking gogodongan boten raos manahipun Gatot Kaca Laut dumugi wonten ing Danur Paksi Danu luhur paksi arane manuk lir manuk ngeber-ngeber jangjang di awang-awang mulut ngandhan niri boten raos manahipun Gatot Kaca Laut dumugi wonten ing Hantalamu Hantamega lamu ora katinggal Raden Gatot Kaca daknipun alon-alonan lir daratan silem ing Megapuri tangkep kurit cat katingat cat boten kebiaring busana kasoroting beskara kadia kilat sasisiring kandeling Megabiru dipun jaga-jaga Mega Jadong Payunan Mega Malang nunten wonten sasmitaning Dewa Wangi lari baca Gatot Kaca di pasihan keahlian tiasa apal kana picilakan oge tiasa ngatur angin anu aya di awang-awang tiasa nyangkeun mega anu moekan emut kana aji waringin sungsang di watak aji waringin sungsang waringin sungsang wayahipun tumaruna tumrap lan awang turpi nuping mata tinansa suci kemar pimpitu sami arapi siang adem anget kalaing wengi awas sing iyana bede mandirak ai hartosna waringin sungsang turunan ti luluhurna turpi nuping matak upami teu diturutkeun naon jeung nu dibaca kawalat diri pribadina tinancak suci kemar tincakan jeung akur anu diaji lamun teu akur kawalat diri pribadina pimpitu sami meraping anu tujuh kakawasaan tinu maha kawasa tumrap ngajadi hiji nu ngocoblak batina anu mawi siang teu ngaraos panas malah tiis peuting teu ngaraos tiris malah haneut teu hareudang bayeung yang upami tumut kanu diajarkeunana waspada dan rakaton aya dua makhluk anu kekaleng mang waspada deni rakaton ya
waspada dengan kakak ya lawan mapak yudak ingalangga Numawi Gatot Kaca di pasihan waspada ninggal ieu dua makhluk raksasa sareng raksasa nyurikakeun lajeng ku Gatot Kaca ditibanan acik gajah apa anu mana lebah Madukara cek beja ai Madukara teh kasatriaan tempat cicingna Arjuna anu kareh ka Banasapon ku Pusir Dayu Indra Prahasta ai Pusir Dayu Indra Prahasta teh mun ceuk bahasa barudak ayeuna mah ibu kotana Nagara Aman Jangan lari. Arjuna teu manyaya Arjuna make beno lu mana Arjuna teh ieu gitu ieu lain eta manya Arjuna mamawa kai meuni sareungeut kitu oh biang nyai teh wales teh ka manehna kana sanes abdi alim da abdi alim oh biang sikrap buta kalawat rajenggala krap sikrap buta kalawat rajenggala mapak udah hingalaga hingalaga lawan mapak udah setan marakayangan mentalnya tanpa lebih hilang tanpa kerana lamun makhluk mentalnya bukan ke kabar aya naon sapertos aya gelap danten anu nyasar
lain lamun manusia minta datang ke hareupeun kaula lain setan siluman kaula manusia turun coba eta turun tapi ka diatur kaulah mah boro-boro mah kejeng diatur kitu teu sirikna sabolong pentol nu penting suku ti heula sabab turun ti awang-awang teh teu gampang sieun rag-ragana suhunan batur jeung nepi ka diatur sangaran sampean ngaran kaula Satya Idul Alam bangsat paingan loba jalma anu katipu tiba heula nepi ka ayeuna sok aya jalma anu ngaku Satria Idul Alam geus moal salah ieu manusana iya kaula apa montong make ngaku-ngaku Idul Alam kaula ini lain ka irin ciki datang lain ka babat Cileuncang karep kaula make ngaku-ngaku Idul Alam kaula geus apal lamun sampean akur jeung gambar ieu sampean teh lain Idul Alam Gatot Kaca kabeh bapa maling katipu lamun kaula asup ka jangkar bumi aya gambar ieu ngaranna Antarja teori na geus beunang ieu mancingna pinter lamun papanggih jeung bapa maling jeung tukang korupsi eta dulur kaula lamun panggih jeung jalma anu iman takwa ka Gustina eta musuh kaula padahal eta teh si Antarja mancingna bisa lamun kaula asup ka laut aya keneh gambarna ieu ngaranna Jakatawan ieu teh sabapa jeung sampean ngan ieu mah inungna Raja Hurang matak diaranan Dewi Urang Ayu aya hurang ge anu geulis lamun kaula kaleuweung aya Sencaki kadayeuh aya Tamaganggeng Kaplangkawati aya Abimanyu matak disebut Amarta rekep kawas gegep jangkung hanteu mangitungtung hanap moal karaba dasar palalinter nipuna bapa maling eueuh bisa lolos tina tipu daya sampean kaula apa sampean teh Gatot Kaca bangsat maka jeung ngaku-ngaku Idul Alam na ieu teh saha ieu teh saha
datang lain ka bawah Cilencang ini lain ka Irit Sikih ngemban pancen anu penting teu mercayakeun ka Wadia Bala teu mercayakeun ka para senopati matak ini sorangan ge ieu teh penting naon maksud sampean maksud kaula dek ngalamar kaula teh hayang boga pamajikan ka Subadra pamajikan Arjuna kaula ge sarua dek ngalamar ka Arjuna salakina Subadra sababna kaula teh eueuh deui nu dipika cinta sanajan kasebut Gatot Kaca gagah tulang besi urat kawat sumsum timah da meureun teu layak ka manusia mah itu we tulangna besi uratna kawat sumsumna timah aya eta naonnya lamun bisa maksud sampean batalkan bangsat masih lobaan lengok dibikin dipenta ka Arjuna teh bikin dipaksa sampean ngahalangan kudu siap tamat riwayat hirup di alam ramai wani ka kaula ora wani tini ngapasakar muak pula tini tega mati tega lara tega cakal sabuk silih bilang tatu silih takal ada tua pecik mundur Berdua maju di lapangan maju lepat tuntun tiga dipati lain jiwa bakti sing lagi Jasara lagi disengaja maju di lapangan perang maju di lapangan jantung tiket niapat sing lagi badiliat sesama istisna maju di lapangan berbawa wayangan puasa
tekad ngapati lalini jiwa pati sing lagi wadini hati maju ning lapangan perang maju tunjang satu dada sing padamu maju nih batu jantung tekad pati ngalini jiwa pati sing lagi selesai sengsara wis membelani agarane suara kaki nawe ayu maju rambut mabur putih maju nih lapangan maju nih betul jantung tekad nih ngepati lalini jiwa lalini jiwa
Sinatria perangatan di silih babat Coba. Tuh. Good. Tuh. Waduh yang mau kesakti dan dengan kedicayaan perang pupuk perang edan satu mundur pantang Ngeplek jawir ngadaraja-ngaja Sinatria perangatan di silih babat silih banti ngeduamu kesaktian nandingan kedidayaan lain lawanan gerawan tekaji halimunan lain lawanan Patir gitu saya. ngawat tekaji halimunan lagi Tampal hilang tapak. Ayo ni, ayo ni teh. Ayo dua bapa maling lingi tampah. Sirim. Bisa ngawatek aji halimunan ngan bilih kajakar bumi tewak. Dedeganana? Nuiji. Raja Buta, nuka dua Adina. Raksasi. Loh. Tiap raksasi apa beji? Gulis. Namanya raksasi Wasun bodina budak bodina ya dia. Maksana naon di? Maksana naon di? Prakana hoyong nikah kapipi subata setan. Rayina si Braga Bawati hoyong kagungan caroge karama paman dipati. Eta ka akang can aya nu kitu. Can aya kakang nu kitu. Nah, ai kabaturnya ieu. Mamrih
hayang boga salaki ka Rama Pamandi Patimun, hayang boga salaki ka AA Jakatawan. Cenah Kang Kaji leutik atuh tukang-tukang mawa kantor.